Hadirin anu sami-sami kahapunten Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakali we upami atos di masjid sasarangan berjamaah atos salat witir, tata kedah witir deui gitu. Atau saya teraskeun deui kana amalan anu sanesna. Ari enjingna teu aya kalasan abdi teh 3 dinten wengi 3 wengi jadwal teh. Kadua dintenna teu aya, pas katiluna aya. Ditaros kok gitu. Ari ibu kamari ka mana? Si Asep cenah kapan ibu mah 2 poeun tarawehna di. Cadangan mengpengker sumanget tadi mana keur teh sumanget pan bisa cadangan kamari. Luar biasanya. Luar biasa, mudah-mudahan udah masuk semangat setiap hari. Para kepikeun ka malam takbiran gitu, tapi malam takbiran teguh taraweh terus saja maksud nama saja malam takbiran ini gitu. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Ya, misalnya lamun teu dicanak ya gitu Pak. Ngabentak. Soalnya ngaos ya kita dinya alhamdulillah. Dina ngamanfaatkeun 10 hari terakhir ieu urang sadayana para ulama parantos nyusun hiji kitab salah sawiosna kitab syarah Riyadhus Shalihin, kitab Bahjatun Nazirin karangan Imam An-Nawawi. Di dinya aya bab namina teh ad-da'awat, kumpulan doa-doa. Janten khusus dina sasi Ramadan dina 10 hari terakhir teh sangat dianjurkeun ngamanfaatkeun teh ku seueur-seueur doa. Jadi antawisna aya hiji orang Baduy di anu jauh tina pengetahuan naros ka Rasul. Ya Rasulullah, ari Allah jauh deukeut cenah cik urang teh kudu ditanyakeun nya Allah jauh deukeut mah abong orang Baduy kitu nya jauh tina pengetahuan di naros Pak. Kayak ya Rasulullah ari Allah jauh deukeut gitu. Ari Rasulullah luar biasa taya salah sawios akhlakna Rasul, adabna Rasul anu kedah dicontoh urang. Ketika aya pertarosana naon teh ulah waka langsung dijawab ku logika gitu. Tapi antosan heula wahyu ti Allah teh ta adabna Rasul. Jadi ngantosan heula wahyu ti Allah itu ngalangkungan malaikat Jibril. Dugikeun ka lungsurna surat Al-Baqarah ayat 180 genap, luar biasa. Ayat 180 genap lungsur tina pertanyaan teh nu namanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza jeung lamun sa'alaka ibadi nanya naros saha ibadi hamba kami sallallahu ta Nabi Muhammad lamun aya hamba kami nanya naros bertanya naon deui artinya anni tentang kami fa inni qarib mangka jawab anni fa inni qarib bahwa kami teh deukeut jawabanana jawaban ngalangkungan ayat Allah. Itunya mudah sekali Rasul ngajawab teu kudu nungguan ayat Allah tinggal bejakeun Allah mah aya deukeut tapi da teu kitu. Rasul mangantosan ayat Allah luar biasa. Dibimbing ku wahyu Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu ngajawab ngawaler ngaijabah ngobul da'wata doana adai jalma-jalma nu ngadoa idza da'an lamun maranehna ngadoa. Ini sekali deh pada setiasa dipahaminya. Ujibu da'wati idza da'an. Ujibu Allah bakal ngajawab kana naon da'wata doana adai jalma nu ngadoa idza da'a lamun manehna ngadoa. Itu jadi aya hamba Allah anu sok ngadoa, anu tara berarti kitu maksudna mah. Tah lamun eta hamba Allah ngadoa, maka ku Allah bakal dijawab. Falyastajibu li mangka prak sungkeun jawaban ti Allah eta, gitu nya kulang ngalangkungan doa-doa. Wal yu'minu jeung kalayan ku kaimanan bi
la'allahum supaya maranehanana yarsudun menang pituduh menang petunjuk. Tadi antawisna ayat perintah tentang ngadoa kanggo nyeurkeun doa mobil khusus ngamanfaatkeun 10 hari terakhir urang sadayana dina wengian ayeuna ka malam ka-27. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana istiqomah. Amin ya Allah. Anu kadang hawis ayeuna teh pahnya anu mulai rada leungit tina kebiasaan sepuh kapungkur teh geunya nya ibu-ibu kapungkur sepuh-sepuh kapungkur bapaknya upami ti maghrib ka isya teh tara lepas tina sajadah kita jadi ti maghrib ka isya teh parat teh gitu nya luar biasa. Kadang hawis ternyata itu salah sawiosna mungkin salah sawios anu janten asbab kesuksesan hiji murang kali teh aya doana orang tua anu eta ti maghrib ka isya luar biasa. Komo dugikeun kang ngecelakeun si cosa moal masyaallah luar biasa. Kadang kawis urang salaku murang kalima sok hare-hare we eta teh mungkin kesuksesan dugikeun ka urang sadayana sehat, dugikeun ka ayeuna tiasa jagjag, tiasa beraktivitas. Salah sawios indikatorna adalah doa ti orang tua. Mudah-mudahan urang sadayana ngamanfaatkeun tiasa ngadoa kanggo wabil khusus ka istiqomahan ibadah, terus doakeun orang tua, oge doakeun wargi-wargi urang sadayana. Sakitu anu kapiatur sapunten samudaya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Hatur nuhun kanggo Ustaz Cecep. Pokoknya ini ya bisa